Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya buat semuanya, semoga di bulan puasa ini semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya buat semuanya. Yo, jangan lupa ya buat semuanya tonton videonya, channelnya jangan lupa Subscribe, like, dan komen di channel-channel kalian itu. Tolong tonton yang paling banyak ya. Ngomong atau ngomong di Apple Maulana Channel. Simak yuk. Supaya kalau ditonton sampai selesai tidak goyang. Buburit bulan puasa mah mau amproknya sasaha sieun kagoda mun amprok we jeung jelema ngajakan ngopi urang babarian ya mah kudu ngalintar deh ya kamari lumayan urang keur buka puasa mah menang 12 kilo mah di walungan di dinya teh lumayan enak tapi sararowek kitu euy beri kaputan heula ku namanya ih juga si Ihud aing ya si Ihud sok mah bener ya puasa naon Sep keur naon ieu beneran ritar urang kamari menang 12 kilo tau kabeh nya campur untah gitu lumayan lah keur buka puasa runtah ge ngeunah si teh pais mah eureun tuh ngopi puasa un bising arek mata loba kopi mah tuh sing ieu mah ada yang asa terpercaya siap puasa aing butuh lempet oh sia justru aing lempet lapar eta teh aku udah buka ya aku udah ngopi soalnya mah da lempet teh berarti lapar aya tuh yang kuat mah arek puasa we puasa ya geus urang rek mamenar ieu rek paling itu deui berangkat moal kagoda hud ayo rek mangkat dewe nya ayo bener gitu sih asep puasa aing asa terpercaya dah mah puasa meni kusuh wae rek PPK magrib aing terpercaya mau ayo aing diintip kudu da pemandangan indah kieu euy neng nongkrong di isuk insyaallah nu nyamperkeun neng ya neng geus gaya kieu tungguan setengah jam deui masukan aya nu asa garelap paenan pae kacamata yang itu barudak mararani itu marah kecalana barudak barisaun mau jai meureun asa tararang teh apalih dia nongkrongna kepalih dia heula keneh ka magrib teh cai teh nih resep nih yang ngojai sugan we cai nyamperkeun urang neng sareuih sakolana sok si Jongjon we neng Markona kamana bulan puasa kieu teh sok gamprok jeung jelema teh lah tadi teh ya sieun Batam mungkin personal ge laleungit ajakan cucuk itu anu musuh teh pauk sendalna baju di kamari geus bau hasem bener pakena balikeun we ulah ka tempat sapna kabeh dia aya parahu euy dia naik parahu beneran ya kamana nu bogana ya duh ya naik parahu ke mawah nu bogana ge bisa da naik pada masa goyang-goyang Alhamdulillah euy geus nepi
Ya parahu. Alhamdulillah. Orang rek piknik ya, kebelah seberang. Kebelah ujung berung. Tapi numbogana can datang nih lila ya. Ampun teh. Lah itu jeung si Markona. Ayo sok matuh. Di kejauhan teh meni hurung. Bukan itu mah lampu merah. Jelema itu teh. Aing mah diambokan ah. Lieur jeung bener juga si Markona. Tapi rek naon manehna jadi putri duyung gitu. Ayo sieun si eta mah wanita jadi-jadian si Markona mah. Naon ah? Keur naon? Neng rek sorangan rek ieu. Tuhnya saya jelema eta mah kamari aya di ditu. Ayeuna aya parahu, ada ulininya paur neng nyiar-nyiar tilalap mangkaning tereh lebaran. Buru turun. Ah, turun. Nyiar-nyiar wae picilakaeun. Turun. Coba